baraya aya nanti aya di Montayanya urang ka Cicariu ka Cibatu ka Ciharenong we nya gaskeun tah urang belok tah ayeuna belokeun tadi itu tuh baraya ayeuna karasan aya di Montaya tah urang ka arah dieu we yeuh oh rauseun ka dieu mah yeuh tuh urang ka Tongoh urang ngajaran ngeprog ka daerah perkampungannya ka Cibatu ka Ciharenong ka dieu rauseun kieu yeuh mudah-mudahan warga dieu nya cing sarehat sadayana ngiring ngeplog baraya ka dieu yeuh pos Yandu Merpati Kebun Montaya tah kebun teh Montaya berarti nya rauseun kieu nya tuh Desa Sirna Jaya sami ka dieu nya baraya rauseun kieu tuh yeuh ka dieu jalanna sae lumayan lah lumayan nya neme ka dieu yeuh baraya aduh mah kade mah anyar pisan anyar ieu nya di aspal juga kan orang suasana ge sejuk baraya di Gunung Halu ya nu aya na teh di Desa Sirna Jaya ieu teh baraya urang teh caritana bade ka ieu ka Cibatu rauseun kieu nya kadituna ka Ciharenong nya ka Cicariu naon cenah sauna teh oh jalanna ka dieu ye baraya ye aduh rauseun kieu nya apal ka dieu ye ningali pemandangan di lemur sakieu endahna pokona mah teu eleh jeung di kota ge baraya aslina ieu ka lemur mah jalan age teh sae geuning tuh alhamdulillahnya tuh bari ka ditu nama biasa kan di lemur mah aya nu awanan sakedik mah wajar jarenya wajar ka diomian tuh pemandangan lagi luar biasa pokoknya baraya Masya Allah pokoknya mah sangat indah baraya tadi dia mah rata-rata beren ieu petani gitunya pertanian baraya jigana pokoknya mah sangat indah ieu teh ketemu Mang Ade ieu teh ngan teu acan baraya dan Mang Ade mah di Ciawi Tali ya desana beda lain dari Sirna Jaya baraya desana teh desa ya Gunung Halu rauseun kieu baraya aduh suasana perkampungannya aduh sangat endah pokoknya baraya euy Cisinang tuh ka Cisinang ka kampung teh kitu meureun baraya oh urang mah teras we ka dieu orang jelajah we ka dieu nya baraya dasarna Gunung Halu teh kamari can ka jelajah sadayana ieu teh nya seur anu ieu seur anu katinggaleun ka lembur-lembur mah nya lega sama ieu teh teu nepi sadayana ieu teh ya orang dia gitu nya anu nonton aya urang dia nu nonton ya konten kreator mudah-mudahan cik sukses lega aslina baraya Gunung Halu mah oh masih pemandangan age sakieu saena sejuk endah pisan pokona malahnya dia teh kira-kira sabaraha ieu ti gunung teh ditu teh ti Parapatan Montaya dia teh ka Ciharenong lumayan jauhnya tapi urang mah cik aya anu konten kreator di Ciharenong tadi ka Cibarengkok ayeuna ka Ciharenong ieu ka Cibatu we nya Cariu aya Cariu tah tuh urang ka rauseun keneh berarti ka ditu we tah luruskeun we nya da ieu teh aya jalan ka dieu tuh baraya ka toko urang mah ka dieu we urang kapalih dieu yeuh montena kapalih handap kaleresan jalan mah neme di aspal juga namanya baraya tuh pinaheun kieu anyar di aspal baraya ieu mah anu ngaron teh nya sadayana urang Gunung Halu yeuh mudah-mudahan cing sarukses pokona mah cing ieu cing konsisten semangat walaupun tayangannya menurunnya ayeuna teh nya mudah-mudahan we tong menyerah atuh lah didoakeun cing sukses nama
teruskeun we. Teruskeun. Jadi biar tiap bulan gajian. Amin keun baraya. Kumaha deui da ayeuna mah. Sadayana ge ayeuna mah menurun baraya jangkauan teh aslina tuh. Aduh, geunaheun kieu tuh telikeun pemandangan sakieu endahna. Luar biasa ieu mah aslina baraya. Aduh, aslina tuh. Jadi sangat endah aslina di Palemuran. Aduh, Murah teh kieu meureunnya. Palemuran teh nu kieu di lemur mah tuh. Sangat endah pisan baraya. Masya Allah, pokoknya mah indah baraya euy ka dieu we. Ka lemur manten mah tuh cai di bahangan tuh. Jadi karena pabrik hayam ieu kandang hayam. Jalan lagi ngemat tuh luhur. Tuh, tapi tas raoseun jalan gitu. Aslina baraya ieu mah euy. Mah kapok ka dieu mah aslina. Benar ku udarana sejuk baraya. Sejuk. Pemandangan endah gitunya. Ieu teh bade ka kampung Ciharenong. Ciharenong pokona mah. Ting ka dieu, ting ka mana teh apa? Kampungan mah ka ditu cenah pangujungna Ciharenong teh. Oh ieu raos geun ka dieu nya. Ieu mah urang jelajah we. Jelajah we sekalian ka Desa Sinajaya tah baraya. Tuh. Terus bumina ge teh sarae ka dieu mah nya. Ieu teh hampura baraya videona rada burem teh lain kunaon udarana kan di dieu mah ieu kabut. Namun cek urang mah ieu halimun. Oh tuh. Di pucuk Tuh, halimun di pucuk gunung. Kalikeun. Sakieu endahna. Aduh. Di dieu ge aya kebon pinus. Tuh aya jalan ka Tonggo ieu mah tuh ka ditu. Aya ieu mah ka dieu we lurus urang mah tuh ieu aya pinus ka luhur. Ngebul pinus teh euy. Urang mah ka dieu we arahna nya tuh telikeun urang kali gitu. Arameng we kieu mah. Ieu meureun bade ka kali ditu juga nama tuh. Urang mah ka pesawahan we biasa. Berasa teh jalan gede nya. jigana teu tembus ka jalan gede mah ieu mah. Aduh. Raoseun kieu aslina baraya ieu mah euy ulin teh. Genaheun. Mudah-mudahan urang dieu nya sadayana tah. Orang Desa Sinajaya cing sarehat pokona barokah usia barokah rezekina oge dimudahkeun sagala urusanana pokona mah. Tong hilap jempolna nya. Tong hilap we kanu nonton ye nyuhunkeun di like nya. Komen atuh. Kali-kali di komen lamun aya waktos mah nya baraya. Kanu teu acan di monet mudah-mudahan ngal di monetnya baraya. Kanu teu acan bayaran mudah-mudahan enggak bayarannya. Penting mah semangat cek Pak Abah lagi katanya. Da teu semangat mah geuning kumaha melahoy. Ai semangat mah kan raos baraya. Gaskeun pokona mah semangat mah nya. Semangat heula nanaon ge nya baraya. Jadi tanpa semangat mah hese baraya konsisten ge. Nu kahijina teh semangat nu kahijina mah baraya. Raoseun ieu udarana ge sejuk baraya. Ya ieu teh bisi laleuwihan desa naon ieu teh kampung naon baraya. Urang naroskeun di payun. Tapi jalanna mah teu sae di dieu mah. Naroskeun ke si A nya ieu. Ayeuna teh baraya masih di kampung Cicariu. Tah Ciharenong mah jeung naon beuteung nya? Kode Cibuluh masih ka ditu tuh. Itu aya pesawahan ka tialina ge nya sakieu endah. Luar biasa pokona mah ka dieu mah nya. Tuh daerah ieu nya daerah pegunungan. Raoseun kieu tuh. Cibuluh mah. Nya tah aya nu jalan ka luhur tuh baraya ka mana ka ditu ka Cibuluh ka mana? Urang mah ka dieu we lurus kana jalan ieu lurus. Ya kadituna teh katungtungna teh ka Ciharenong. Jadi loba renong jadi mah heulana baraya.
Tuh, jika nyambung ke kebun teh saya nama baraya. Saya kieu baraya aslina tah. Ieu pemandanganna hadep detik-detik kurang masuki ieu mah pemandangan indah baraya. Luar biasa pokoknya mah baraya di lembur itu. jalikeun. Pokoknya mah indah euy. Gagal. Moal gagal baraya ka dieu ieu. Foto-foto heula di dia tuh. Oke, balikna. Baliknya. Dia lagi menikmati udara segar baraya di Gunung Halu. Luar biasa pokoknya mah jalikeun. Tuh raoseun kieu nya udara ge sejuk, pemandanganna endah euy. Luar biasa pokoknya baraya. Mah gagal ka dieu mah ye baraya ka arah Ciharenong. Di kampung mah Cicariuk itu biasanya. Ieu teh teras ka luhur baraya jika ka dieu mah seueur keneh sereh tuh di pali ditu teh. Berarti dia nya anu sok serenya. Ya, di dieu nu sok kaen sereh teh. Salamun tos menang nanya kieu teh sok menang nu endah cenah caritana baraya. Luar biasa pokona mah. Raoseun tuh. Tah, Kayak lu nanyakeun cenah. ieu mah kebon teh ka ditu na ge tuh. Euy. Leuwih hade ieu mah baraya aslina euy. Sangat indah, sangat sejuk baraya. Pokokna mah ulah di-skip baraya lebar ieu aslina. Jarang pemandangan seperti kos kieu teh ieu aslina ieu. Tuh jalikeun. Aduh, Dia gitu mun aya nu urang ge komenna. komen we urang dieu mah nya, mun aya urang dieu ya. Tuh tingalikeun pemandanganna baraya luar biasa pokokna mah. Calong kege baraya ibadah sekali foto di ditu. Da sempat alus ye pemandanganna aslina tuh. Luar biasa pokokna mah baraya. Kan dia teh Sangat indah. jauh ya mah urang ketika mananya. Lumayan baraya. Yang ningali kebon teh mah teh dieu we baraya aslina tah. Ngaplak ini seueur di dieu kebon tehnya jalikeun euy. Karek apal da urang. Karek kapal. Tuh. Tuh, baraya pemandangannya sangat indah kakara ka dieu mah euy. Luar biasa pokoknya mah jalikeun. Sangat luar biasa tadi dia di foto mah geunaheun nya. Belah mana nya? Kayak balik na we nya. Urang ningali menjelajah kebun teh baraya aya anu di Gunung Halu ieu. Anu arahna teh ieu teh ka Ciharenong naon nya? Ieu teh Ciharenong. Ka ditu na teh ka mana cenah? Oh deui lah. Cicariuk. Cicariuk mah nu katonggoh buahnya. Pokoknya mah luar biasa geunaheun baraya aslina euy. Lamun nongkrong mah rapal meureun. Ka nu nontonnya nu apal daerah dieu nya. Di komen we di kolom komentar ye. Duh, Soalnya kan urang mah teu apal. sakieu endahna ye di dieu aslina. Baraya teu kapok konten ka dieu mah. Karena posisina teh udarana sejuk, pemandanganna endah. Tuh aya lembur, urang sampai lembur itu we. Urang teh nya kalau penasarannya. Teh ka lembur Cicariuk atau naon dia teh Ciharenong. Tuh tadi dia teh aya lapang baraya teh. Lapang itu. Pati main bola menurut geunaheun oge lapang mah ka dieu nyorong ke ieu baraya. Nah, ieu mah rada nanya ka luhur mah jalanna. Oge aya penerangan umum ieu mah tos aya lampu caang tuh PJU ayeuna mah teh. Orang PKJ we urang mah. Tah. Terus naik ka luhur da baraya tah di dieu ieu. Raoseun tuh loba karet di dieu we urang mah nya baraya. Iya. Berarti itu sakedik lah. Untungnya, raoseunnya penasaran ka dieu mah baraya. Karak nembean ge geunaheun pokona mah. Ya udarana sejuk kelikeun. Ka ditu mah pinus baraya aslina. Luar biasa pokona mah di lembur ya. Kala ieu teh hilap deui lembur naon tadi teh euy baraya. Tadi dia teh aya masjid pokona mah tuh.
Tah, ieu cenah naon tah? Ah, Suka Kampung Suka Laksana. Ieu dina jaya. Laksana cenah baraya. Coba Cibulu, Cibulu. Oh, iya Cibulu. Tah, iya de ieu SD-nya, SD Cibulu. Nah, Oh, di Cibulu baraya tah. oh iya Cibulu teh. Oh, Cibulu teh ieu. Ya urang lihat di ditu di handap. Orang itu dia teh. Orang di tingkat Cibuluh baraya teu penasaran teuing nya. Montena ieu. Kadi itu mah jauh. Kadi itu mah bisi ngalelep pisan. Nah, mudah-mudahan ka orang Cibuluh sadaya cing sarehat. Kono orang dihandap lah. Orang di mana teh. Deui nya. Nya orang Wideyu tuh, raoseun kieu nya hayang ka ditu, hayang dipoto di ditu orang bisa teh nya. Cing orang permisi kayak orang kadinya. Orang review sekedap biasa bisa. Nah, orang di hanape di dia aja di belokan ame teu tanggung di mana ya belokanna? Di dia di mana? Di hanap, dikenakeun di hanap di ditu. Sabarea anu di hanap mah tuh aya tower. Aya tower Kampung Cibulu teh ieu. Kampung Cibulu teh namanya terang ieu barea. Aduh, geunaheun ieu. Tuh pas aya bumi eta tah. Urang di dia heula diren heula barea nya. Sok di dia aja. Atuh nuhun baraya.